Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi sadayana anu tacan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumangat deui sareng deui palawargi sadayana oge tiasa kahibur ku carios-carios anu bade dipidangkeun dina ieu channel ku simkuring sadayana oge karangan simkuring sadayana. Kitunya wargi, mangga soklah diteken subscribe-na. Ayeuna cuang kawitanan kumahanya kayaan Sugiwa jeung pamajikanna anu geus ngarancana rek neangan Lisnawati. Tah kapan barudak kadenge berenang ku Arandika oge kumaha kaayaan hate pamajikan akang teh. Ayeuna mah akang jeung pamajikan geus moal dililakeun deui rek langsung indit kulantaran geus siap sagala rupana. Tinggal Arandika sakabeh kudu ati-ati, kudu carincing page kancing sareng set page iket, kudu wani ngalawan naon bae anu aya, kudu disanghareupan ku Arandika sakabeh. Sanajan cek paribasana kudu nandonkeun nyawa keur kabeneran mah ulah sieun barudak kumaha Arandika ngarti jeung siap ngajalankeun tugas ti akang. Cek Sugiwa waktu harita langsung nanya kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh murid-muridna. Insyaallah siap akang. Benar siap akang, insyaallah. Pokona mah sim abdi sadayana pasti bakal ngajalankeun tugas ti akang. Tembal sakabeh anak muridna nyararita ngebrehkeun kasiapan maranehna. Sanajan ari dina hate mah sakabehna oge hemar-hemir kulantaran aya guruna oge di paguron geus kanyahoan geuningan kudu ngalawan Ki Bewok sapara kancamah. Maranehna teh teu walakaya boro-boro ning kudu ngahareupan Ki Bewokna kakara ngalawan sakabeh anggotana oge. Maranehna teh teu bisa kukumaha. Eta anu aya dina pamikiran sakabeh murid-murid Sugiwa. Tapi dihareupeun Sugiwa mah maranehna ngusahakeun kawas teger jeung siap sagala rupana. Atuh Sugiwa jeung pamajikanna teh kacida bungahna barang ngadenge jawaban sakabeh murid-muridna. Sanajan dina hate Sugiwa jeung pamajikanna apal rek disumputkeun kawas kumaha oge, sakabeh anak muridna teh pinuh ku kasieun kamelang kulantaran geus aya kajadian anu ngabalukarkeun maranehna tatu lumayan berat. Eta anu aya dina pamikiran Sugiwa jeung pamajikanna waktu harita. Nya syukur ari Arandika siap ngajalankeun sagala rupana mah kuring jeung salaki kuring kacida bungahna. Sanajan kuring apal rek Arandika nyieun sikap teger kawas kumaha oge dihareupeun kami tetep bae. Kuring khususna jeung salaki kuring oge pastina ngarasa melang sabab apal Arandika teh masih aya kene kasieun perlu bimbingan kuring jeung salaki kuring. Tapi kudu kumaha kapan Arandika ge apal Lisnawati teh melukeun bantuan lamun diantepkeun. Aduh Gusti geus kabayang kumaha berenang ayeuna teh kaayaan Lisnawati. Cek pamajikan Sugiwa waktu harita miheulaan nyarita kahareupeun sakabeh
murid-murid Sugiwa. Bener ambu, bener anu diomongkeun ku ambu teh kacida benerna. Jadi barudak kudu sabar, tawakal, minta tulung, ngadoa kanu kawasa. Mudah-mudahan tisaprak ayeuna ka hareup ulah aya gangguan nanaon deui, kulantaran Ki Bewok oge ayeuna meureunnan keur suka bunga ngagulang gamper anak kuring. Aduh Gusti, ari geus ngabayangkeun kadinya, aduh matak nyeri, hate teh nyeri. Tapi dalah kumaha geuningan kamampuan akang teh can guna keur ngalawan si Bewok ayeuna mah teuing ngagebogaan kamampuan naon eta jalma teh. Awakna beduk, teu teraku pakarang jeung pangarti akang oge geuningan teu mampu kudu ngalawan kamampuan Ki Bewok mah. Tapi dalah kumaha oge tetep bae akang teh moal ngantepkeun barudak, moal ngantepkeun kajan teuing perlaya tibatan ngantepkeun anak kuring di terus-terusan digadabah ku si Bewok. Harita Sugiwa geus teu kuat nahan cai matana, ngagukuk deui bae bari nangkep pamajikanna anu terus-terusan cerik saban poe teh saperti dina waktu harita. Muhun abdi sadaya ngartos akang, ngartos muhun mangga dak kedah kumaha deui pami diantepkeun mah karunya si Nyai, karunya muhun, karunya akang, karunya. Tembal sakabeh murid-muridna ngusahakeun ngagedean hate guruna, sanajan sakabehna oge ngarasakeun kumaha ayeuna kaayaan hate guruna, tapi teu bisa cicing kitu bae, kudu ngusahakeun neangan jalan keur nyalametkeun Lisnawati eta anu dina waktu harita aya dina pamikiran sakabeh murid-muridna oge. Sanggeus tarapti jeung mere pepeling Sugiwa jeung pamajikanna teh kencling laleumpang turun ti eta tempat kaluar muru ka sisi lembur rek nuju tempat anu can kanyahoan teuing kudu ka mana maranehna nyusul Lisnawati anu dibawa ku Ki Bewok. Sedangkeun sakabeh murid-muridna harita neuteup guru jeung pamajikan guruna anu beuki lila beuki jauh ninggalkeun eta padepokan. Aduh Gusti euy, lamun urang boga kakuatan leuwih ti guru mah meureunnan heueuh ayeuna teh nuturkeun jeung sorangan oge wani, tapi dalah kumaha boro-boro urang geuningan Kang Sugiwa oge jeung pamajikanna teu walakaya kudu nganghareupan Ki Bewok mah komo deui urang geus puguh ngalawan anggotana oge teu kuat. Ceuk salah sahiji murid Sugiwa langsung nyarita kitu bari rembay ku cai mata kulantaran kacida sedihna ditinggalkeun ku guru maranehna, teuing iraha maranehna teh bakal tepung deui kulantaran guru maranehna teh keur neangan Lisnawati teu puguh laratanana jeung deui lamun panggih oge kudu nyang hareupan lawan anu kacida beratna. Bener kuring oge kitu. Aduh lamun boga kemampuan hebat mah kuring oge geus miheulaan sorangan ninggalkeun ieu perguruan, tapi da kudu kumaha boro-boro ning kudu ngalawan komplotan Ki Bewok. Nu aya oge meureunnan urang teh kalaka mikeun nyawa ka maranehna. Tembal sakabeh murid-murid
Sugiwa waktu harita ngebrehkeun kaayaan hate maranehna. Ayeuna urang tuturkeun lalampahan Sugiwa jeung pamajikanana. Maranehna teh terus lempang beuki lila beuki jauh, akhirna mah geus kaluar ti eta lembur keur lempang di sisi walungan nuturkeun lempangna cai ka mana. Kusabab maranehna duaan can puguh tujuan kudu ka mana nyusul Lisnawati. Ama, ari geus kieu ama kudu ka mana urang? Piraku urang kudu lempang nuturkeun cai bae. Nah teu boga parkiraan di mana sabenerna markas si bewok teh ama? Harita pamajikana nanya kitu bari neuteup ka salakina anu ngadadak maranehna duaan teh ngajenjen teu lempang kulantaran sarua kacida bingungna. Aduh pugu bingung, ama oge bingung ambu. Kudu ka mana urang ayeuna ngalampah, sabab gunung loba, leuweung loba. Geus pasti ari cicingna mah komplotan si bewok teh pasti di leuweungan. Leuweung mana anu kudu ku urang diteangan atawa di datangan dina waktu ayeuna ambu. Tembal Sugiwa harita langsung ngajawab pananya pamajikanana bari narik napas panjang kusabab karasa berat jeung deui ngadadak dadana teh asa sesek. Aduh ama bingung dalam melempang bae oge teu puguh tujuan mah bingung. Nuturkeun cai kitu da cai momal aya eureuna ama. Aduh Gusti bingung. Cek pamajikana waktu harita nyarita kitu bari tetep bae rembay ku cai mata. Geus ambu geus ulah cerik bae ambu. Ama oge sedih tapi dalah kudu kumaha. Ayeuna mah urang usaha hayu. Mudah-mudahan urang teh diparengkeun geura menang laratan kaayaan Lisnawati jeung deui saha nu apal budak urang teh ayeuna geus salamet. Kan ari nu kawasa mah kacida gampangna nulungan makhlukna teh. Cek urang berat ari cek nu kawasa mah henteu ambu henteu. Hayu atulah ayeuna mah urang leumpang tuh ka leuweung itu. Soalna ka mana leuweungna oge tetep can puguh ngan ayeuna mah urang asupan leuweung anu deketi urang ayeuna. Ulah waka ngajugjugan nu lain leuweung eta bae. Ayu ambu hayu. Harita sanggeus ngabeberah teh pamajikana langsung ngajak ngalengkahkeun sukuna deui. Waktu eta hatena ngageretek hayang asup ka leuweung anu geus deukeut ka palebah maranehna dina waktu harita lempang. Nya atuh ama hayu da urang teh ulah nunturkeun bae cai. Da moal aya tungtungna cai mah arek ge nya asup ka leuweung geus puguh da pastina ge markas si bewok teh di leuweung sanajan can apa leuweungna leuweung mana tapi aya harapan. Urang teh boga tujuan sanajan teu puguh oge ama. Tembal pamajikana waktu harita nyarita kitu bari nuturkeun salakina anu geus lempang teh heula. Maranehna teh beuki lila beuki jauh, akhirna mah nepi ka tutugan leuweung anu ku maranehna dina waktu harita dituju. Beuki lila beuki cero, akhirna mah geus aya di tengah eta leuweung. Rag duanana teh ngaradegkeun lengkahna kulantaran geus asup ka leuweung teh tetep bae bingung deui bae kusabab leuweung teh kacida legana ka ditu ka dieu ngan saukur tatangkalan baradag jaranggotan matak pikasieun keur jalma lemah mah. Aduh Gusti ambu urang istirahat heula atulah daripada
lieur teu pararuguh orang istirahat ambu nginum heula tah nginum cuang gedekeun heula tanaga buka heula timbel teh mumpung aya engke mah berenang geus beak mah urang teh kudu panggih-panggih di leuweung tapi mumpung aya ayeuna yuk urang eusian heula beuteung ambu cek Sugiwa. Waktu harita langsung ngoloyong diuk dina catang kayu anu kabeneran aya kayu anu geus ngabebengkang dina taneuh. Harita pamajikana oge sarua nuturkeun kulantaran geus capek. Nya atunya ama da ambu oge kacida capena aduh Gusti geus lila urang teh taranya bakal leuweung ayeuna kapaksa urang teh kudu asuluk-asulukan ka leuweung deui ama kusabab karunya si Nyai karunya sanajan aduh Gusti pamikiran ambu mah geus kaditu kadieu sieun bener-bener ayeuna teh si Nyai teh diruksak geus beunang kahormatana ku si bewok eta anu dijadi pamikiran ambu mah ama Cek pamajikana waktu harita nyarita kitu tapi barang maranehna kakara arek muka timbel teu kanyahoan ti mana trojolna corelat kacileng cilegedeg geuningan urang teh ayeuna alus milik euy aya dua jelma sanajan geus kolot eta geuningan awewe teh kacirina amu cuy keneh wah haneut keneh ieu mah euy pantes keur ngahaneutkeun si otong urang ge bener Kang bener Kang urang teh geuningan kacida bagjana kakara kaluar ayeuna geus meunang mangsa asoy pokona mah asoy aduh eta geulis keneh kieu mah akang ngeunah keneh ngeunah cek tilu lalaki cerangkung badag beungeut kacida kerengna cacala katakan ceuri bangun bungah kacida dina waktu harita manggih mangsa maranehna meureunnan tilu lalaki teh rampok anu tukang ngabegal sakabeh jalma-jalma anu asup ka eta leuweung. Atuh Sugiwa jeung pamajikana waktu harita molotot teu jadi maranehna teh muka timbelna teh langsung nangtung neuteub tilu lalaki eta. Arandika saha wani ngomong kawas kitu jeung naon anu diucapkeun ku Andika montong ngacamplak kaditu kadieu sia goblok bener syah Andika ngomong teh rangu kacida teu hayang kuring mah dicacampah ku Arandika teh hayang cilaka ku kuring sok hayang cilaka maju syah ari hayang diwarah mah ku kuring. Harita Sugiwa jeung pamajikana kacida amokna pamajikana oge waktu eta langsung nyarenteng jeung deui lamun teu dicekelan mah ku Sugiwa geus rek narajang ka tilu lalaki anu geus wani ngomong camplak ka dirina. Geuningan boga sungut seukeut oge dua jelma teh tapi teuing sungut hungkul anu seukeut atawa jeung kamampuanna Andika teh tilu lalaki teh harita terus-terusan ting calakatak nyeungseurikeun Sugiwa jeung pamajikana kulantaran maranehna dina waktu harita nganggap sabelah mata sabab ari dina tantungan mah Sugiwa jeung pamajikana teh teu kaciri boga kamampuan silat sabab maranehna ngahaja ngagunakeun baju warga kampung biasa teu nyerikeun
boga kemampuan silat. Edan, bener-bener edan. Arandika teh saha sabenerna wani ngomong kitu ka kuring. Kuring ka dieu teh lain rek neangan musuh, tapi kuring keur usaha. Saha Arandika teh? Sugiwa waktu harita nanya deui bari mencerong ka cida seukeutna neuteub katilu begal. Sing hayang nyaho jeung deui kudu nyaho sabab samemeh modar, kecuali ta awewe pamajikan sia atawa saha kabogoh. Tah eta mah moal dipodaran sabab bakal ngahanutan otong kuring tiluan. Tapi Andika mah kudu modar, ngan samemeh modar dengekeun ieu leuweung teh kakuasaan dewek. Jadi saha bae anu wani asup ka ieu tempat kudu nyetorkeun harta banda anu dibawa, lamun teu modar syah di tempat ieu. Cuk eta lalaki nyarita kitu. Dua baturna oge nimbrung ngomong, "Bener. Sia kaluarkeun sia, bener kaluarkeun. Satorkeun harta lamun teu modar sia dina waktu ayeuna." Atuh barang ngadenge tilu begal nyarita kitu. Sugiwa jeung pamajikana beuki ambek kacida kusabab maranehna teh ayeuna asulk-asulkan ka leuweung teh gara-gara para rampok. Ayeuna panggih deui jeung rampok. Atuh Sugiwa jeung pamajikana dina waktu eta langsung mupus ke yang setan. Geuningan Arandika teh rampoknya, lamun kitu mah rasakeun yeuh ambu ulah diantepkeun deui. Urang lampiaskeun sagala kaambek urang. Bongan ieu jalma geus camplak ka diri urang. Ayo urang tindak ambu kajleng. Waktosna ka Bujeng Seep. Cag urang tunda dugi ka dieu heula kumahanya kaayaan Sugiwa jeung pamajikana dina waktu eta sanggeus panggih jeung tilu rampok anu dina waktu eta rek ngabegal maranehna. Cag urang tunda heula dugikeun ka eta cariosna, insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui. Sapunyare pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.